Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mah karek setengah salapan, tapi nembalan jika nuhudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido mantong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu posolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari dipiri dua kalimat syahadat dirjanji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajenna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang diajen batur mun urang teu bisa ngajanan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Patak jalma anu alus teh nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar ayeun kuring teh beda jeung batur. Dimana aya ustad merek kieu dimana-mana ge ustad mau udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek
Lamun ustad serupa kitu hadir mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarom pan beda ka urang marada hare-hare naha deteka ciri naonan atuh cek ustad baju biasa calana biasa keun bae da kuring manusia biasa lain manusia nu luar biasa mata calana biasa baju biasa ngomong ge deuk biasa we da kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Nah bisa ustad ngomong ku Arab bisa nah atuh henteu lamun kuring ngomong ku Arab ibu jangar kuring lieur bisa ustad ku Inggris enteng daladang sakola in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu ibu boro-boro ibu urang ge lieur Pak ai kieu mah ditepikeun ku bahasa kuring. Alhamdulillah meureun rada gumujang aya teh bahasa urang teh bahasa Sunda mata kuring moal so ieu teh pada larang ngomong Sunda moal ku bahasa Indonesia sabab ai urang mah kadang-kadang cicing hirup di kampung ngadidik budak teh suku bahasa Indonesia leungun beres. Awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur pan teu balik. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kurumuy akhirna ti kota, cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik. Maka inilah budaya Sunda. Mata hadirin kaum muslimin, lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan di dieu deuk neangan naon. Habis pinjuk. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geura tanya ka ustad nu deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Geus kawancoran acan urang ku ilmu urang judulna acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting malolor. Kabeh ge nyaraho ilmu sedekah tapi naha yatim miskin diaran teu wae. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga ulah pasea tapi naha beda pilihan kamari gurger wae. Padahal macam urang manu Anis ulah asapang Anisna, nu Prabowo tong asapang Prabowona, nu Ganyar ge tong asapang Ganyarna. Nah wawu ge henteu tatangga ge lain. Matak nu beres mata jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea aya nu maot telepon Prabowo. Pak Presiden ada yang meninggal hayang dipangtahlilkeun jawabanana sorry ye. Coba jeung tetangga sabelah Pak gitu aya nu maot insyaallah nu tahlil teh eta. Matak era politik mah urang teu kudu hareup-hareup teuing keun da geus. Ayeuna mah geus meujeuhna jeung dulur akur deui jeung tatangga ulah gurger wae keukeuh urang teh butuh ku batur. Sabab nu ngaran hirup mah ukur sesebutan. Mun kuring disebut ustad, kiai, ajengan kuring nolak da eta mah sesebutan jelema cantang tuh dibawa ka hareupeun Allah mah bawa ustad, bawa ustad. Ibu ka kuring nyebut bager lain kuring nu bager ibu teu apal gorengna kuring. Ibarat ibu karek rumah tangga geuning 2 minggu alhamdulillah cara-cara ge abdi mah jujur beak teh karep karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur leungit ge debul datang. Jelema teu jijing di hiji darajat anu sarua matak Islam datang teh tong ngewa ka jelema salah tong resep ka jelema bener. Nah ulah ngewa ka nu salah jeung nah ulah resep ka nu bener teu saeutik jelema demi karesep ka jelema bener teu saeutik sombong ku benerna lantaran loba teuing nu mikaresepna akhirna jadi cilaka ku benerna. Saeutik jelema salah mung ancrup karena bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur mata hirup mah biasa-biasa we.
kudu biasa. Malah mandar hirup jelema mah teu jijing dina derajat. Ayeuna salah isuk bisa bener, ayeuna bener isuk bisa salah. Tong keung ku jelema salah tigebrusna kana bener, anu kudu keung mah ku jelema bener kade bisi tigebrus kana salah. Bener tuh teh. Tuh jelema salah mah ti kusrukna kana bener, eta jelema bener ti kusrukna kana salah. Sedangkan nungaran bener jeung salah kabeh ge pada boga. Ustad osok bener keur ngeureuyeuh, ustad osok salah hampura bisa didaya ustad urang aku mineng. Pelebah mana mineng ustad salahna uluh lamun saraman rangkeun tahajud teh popoloto tahajud yu toong ka imah molor. Komo nerangkeun sedekah era teh inama sedekah talil fuqara sarodakoh yen sedekah teh hiji make rezeki nu geus aya, dua ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah. Ibu kapangaruhan isuk masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, tanya tanu ngomong sedekah boro-boro isuk penting ge kuring lain sedekah naon atuh ngajamret ladang sedekah. Mana bukti sakedeung deui ceramah geus anu hajat sok ngudag dus ongkoh amplop ongkoh. Nya naon eta sedekah eudeuh ditampa nya udah butuh. Jadi kumaha atuh dari sedekah aku mah engke. Malah mandar kuring datang ka DT pahala ku Allah ditawaran 3. Kuring mau mobil make bensin berarti sedekah harta. 2 ieu teh nerangkeun agama berarti sedekah ilmu. 3 nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu apal jadi apal. Oh ieu nana gerhana ustad TikTok teh. Ieu geuning bebeungetan teh kieu euy. 3 ta pahala teh. Lamun 3 pahala, lamun catatan pahajat, buhajat teu ngongkosan kuring. Menang 3 pahala, kumaha lamun nu hajat merek ka kuring, nu 3 leungit duit menang. Tinggal tanya ku ibu, kira-kira abdi milih duit milih pahala? Alus geus udon karek datang deui. Mata kelalakon hirup motong wakanyalahkeun batur awak urang ge omeaneun. Salah bener daek kedul alus goreng milik urang sararea. Na ari bapak daek ka masjid ti bareta henteu meureun ngalaman kedul tapi nah geus daek menepi ka melak cangkeng dina kelek. Di mana Pak? Masjid atuh teh jiga maneh eta nyebut teh jiga manehna nu piomongeun teh. Kumaha cek batur? Bapak ayeuna ka masjid teh baheula mah gapleh jeung aing. Ayeuna ibu dijilbab nanti baheula geuning ayeuna daek pedah deuk pangaosan da pelebah laju dangdut mah teu inget teuing beungeut ieu teuing lain. Musabab urang teh pernah ngalaman kedul ayeuna ibu geus bisa dijilbab tong coba-coba ngewa tong coba-coba geuleuh kanu teu dijilbab. Naon sababna? Da jilbab ieu mah kadang-kadang jilbab secara syariat. Jilbab syariat mah kaena batur ge bisa meuli, batur ge bisa make. Tapi bunian atau jeung jilbab hakikat. Naon jilbab hakikat? Bisa munian, munian panona, munian celina, munian bibirna. Terus saeutik jilbab badak popolotot ka salaki. Jilbab gede karena gosip dungdak dengdek. Jilbab ngaguyupuk teu kawer pamere leutik salaki kuat ampir dicakar. Di mana atuh eta jilbabna? Aduh. Tempo bapak-bapak bari ngararat ka ibu lebok. Artina hadirin kaum muslimin, urang teh aya syariat, aya hakikat, aya tarekat, aya makrifat. Al-Qur'an ge aya lafaz, aya makna, aya matan, aya maknawi.
awak ibu ge aya tanah, aya cai, aya angin, aya seuneu. Alam dunya ge aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya wetan. Papat kalima pancar, ternyata opat batur pancarna awak sorangan. Batur ngajian urang mun urang ngajienan batur, batur ngahormat urang mun urang ngahormat batur. Matak jelema mah mengeus entong ngaragrageun darajat batur, da urange bakal diragrageun darajat ku batur. Benar ya. Matak hirup jelema mah kudu cicing dina angka kosong. Angka kosong teh angka 0. Lamun jelema boga angka 0 kosong, ngarasa kosong hatena. Lamun jelema nu ngarasa kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngarasa pinter, ngarasa bisa ngadenge ceramah kieu hate malang eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung dita urang lain ku babatok sia teh. Urang kosong gara hirup. Lamun hirup ngerasa kosong bakal sanggup dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad. Hayam bakal jadi ilmu, Roma bakal jadi ilmu. Palebah hayam guguru ibu kahayam, bulu hayam ditetekan, pulas ke warna bodas, Taufik Hidayat ti Pangalengan jadi juara internasional ngagebugan bulu hayam. Dagingna sumber gizi, naukna teuneun dina sayang. Bapak teu boga rokok cokot nog hayam jual ka warung, pan lumayan eta geuning 2 batangan. Dagingna sumber gizi, tulangna tong dipicieun balik deui ka warung peser ku ibu namina sebelah tulang. Eta hayam kabeh manfaatnya. Atuh ti kotokna tong dipicieun. Karungan ku ibu loba jelema nu jadi haji lantaran ngajualan ti kotok. Hayam kabeh ge naon nu teu manfaat. Jadi manusia nu alus teh nu bisa mere manfaat ulah eleh ku hayam. Ayeuna doma buruaneun doma teh. Doma lapar kencarkeun paling nyokot daun sampe. Coba jelema lapar dilek-lek pagerna, dirabut sampena, dihakan beutina, dilebok jeung daunna. Jadi kadang-kadang jelema leuwih tibatan eta. Naik deui kana anjing. Buruaneun bab anjing teh. Budak lamun panggih jeung anjing tong dibaledog karunya. Tong disiksa kok mau diposprit. Kuring mah jujur ka anjing teh ngahargaan tiap deuk ceramah panggih jeung anjing punten we cinta pun guru. Kumaha ceuk tetangga Ustad rada gelo. Nah cinta jemput gelo manya cenah guruna anjing. Ah kali-kali mah urang kudu guguru ka anjing. Pelebah mana sanajis najisna baham anjing masih kena bisa dikumah ku 7 kali karena make taneuh. Tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujar saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Well, bener, matak jaga bibir teh. Lain aya nu jangkung nyebut taraje. Lo jelema montok betekok bari pondok itu awak atuh son. Atuh itu teh nyokot pager jebrod karena tarang urang jadi batur reungeul urang lain kahayangna bungan bibir urang dieusian ku hinaanana. Bener. Tuh, naik deui anu kana awak bapak. Awak bapak ku Allah diciptakeun dina 4 rupa, taneuh, cai, angin, seuneu, guguru. Karena taneuh mah teu boga panyakit dendam, diidek, dileyek, digeuleuhan, dikeumohan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Halodo 6 bulan nolol hujan sapoe, jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui. Matak lamun di dieu jelema dendaman wae ka batur bisa jadi si eta tanda sengketa. Kadua tina seuneu teh panas. Ibu hayang salamet, kuring hayang salamet. Kira sok panas asupkeun kana awak. Tong kapanasan diriku milik batur, tong karerab awak ku harta batur. Salamet jelema.
Da jelema nu panasan menyiksa awak sorangan. Batur nu hajatna dar-dar nanya modalna deuk naon. Nu panasan mah loba kepo, loba pertanyaan. Jelema anu panasan jujur-jujuran, moal bisa hirup jongjon. Batur nyen gedong, si eta nyeri hulu. Batur meuli mobil, si eta retuk angen. Batur meuli sawah, si eta panas tiris. Batur meuli motor, paeh. Kunaon eta kupanasan. Jelema nu panasan tara narima takdir batur seolah kunaon teu aing anu kitu tah. Jelema nu panasan mah akhirna ngarang batur beunghar majarkeun menang nyegi. Batur beunghar menang noyul. Kabeneran nu beunghar teu boga budak botak tuh cek aing ge tuyulna kitu. Tutudinganan ieu teh penyakit hate. Matak nu ngaran hirup jelema alus guguru tina seuneu tong kapanasan ku milik batur bahwa jelema geus samilikna satakdirna satak. Ayeuna ku ibu lalajoan kuring aya teh merek pi ustadeun sok jujur. Teu nyaho abdi ge. Tuh jiga preman. Oh, merek pi ustadeun ba asli abdi ge sadar. Tapi gini geus takdirna mah jadi. Malahan saja barat ka kugudelingan. Banten, Tasik, Sukabumi, Cianjur. Kunaon eta ku takdirna. Cobaan atuh ke RT gamis sing ngangsar udang sing badag. Sorban ngagaplek deuk ibu nyebut ustad ka RT. Kumaha cek ibu, aduh RT anyar tobat. Da lain takdirna, ternyata takdir lain ayana bajuna, takdir lain aya dina kopiahna, takdir mah aya dina kun fayakun Allahna. Ketika Allah milih hiji jelema, maka eta jelema dititah milih pilihan Allah. Tah sakali deui rada hese. Ketika Allah milih eta jelema, maka eta jelema boga tugas geura pilih pilihan Gusti Allah. Saha eta? Nabi Muhammad. Nabi dipilih ku Allah jadi nabi, jadi rasul. Nah, sabab nabi milih wahyu katimbang nafsu. Kunaon orang teh dipilih ku Allah, da urang mah loba nafsu katimbang wahyu. Sakitu geus babari atuh. Nabi Muhammad 25 nikah jeung Siti Khadijah 40 nahan narima wahyu. Kuring 40 asongan rana 60 cekek ku aing teh. Horoream teuing kudu kawin jeung 60 dikekepan batuk tengah peuting bekser. Tapi Nabi mapan 25 nikah jeung 40 geus kodrat Allah. Sehingga maut Siti Khadijah ragrag harta bana ka Kangjeng Nabi. Naon nu dibangun ku Nabi? Masjid. Naon nu dibikeun ku Nabi? Yatim. Naon nu dijamin ku Nabi? Miskin. Hartana beak. Akhirna Nabi 5 ka 6 imahna. Masjid dibangun ku sorangan, yatim dibantuan ku nyalira, miskin oge kabantuan. Coba andai kata kuring kawin nu 60 nu beunghar maot si eta bojrod sararea deuk nyeun masjid moal deuk naikeun imah di tingkat. Aduh lumayan warisan. Paingan kuring teu dipilih ku Allah sabab kuring milih nafsu katimbang wahyu. Tayana ibu-ibu mun boga duit 500 juta deuk milih nyeun imah deuk milih nyeun masjid. Siapa kumaha ibu mun boga duit 500 juta urang deuk milih nyeun imah deuk milih nyeun masjid. Nu bener ibu imah gitu. Tanya kuring eta kitu bebengok maneh teh ustad abdi imah. Nah sabab poe ayeuna hukum dunia mengatakan sabejat-bejatna jelema beunghar bakal loba nu ngahargaan, saalus-alusna rakyat miskin bakal tetep aya nu ngahina. Bener teu?
Sabab aya nama ngahargaan teh ku harta, ku pangkat, ku jabatan. Coba nu sangsara, aduh budak nage teu bontongor disebut cucu ngiksia. Coba nu beunghar Raden meuli geuleuh anjir. Padahal disebut beunghar teh lantaran aya si miskin. Mata lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, bandungan heula hirup si miskin jasana gede. Aya nu maot nyokot pacul pangheulana. Yen kuburan aya nu maot nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Mata lamun di dieu ye aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna juk ngadamel kuburan nyalira. Tuh aya gitu pasaran gara gubuk ku sorangan, tak aya boleh muntel ku sorangan, tahlil ungeuk-ungeukan sorangan. Eueuh nu nguburkeun we sorangan. Artina manusia butuh ku batur. Pejabat butuh ku rakyat. Mana bukti eta kamari daragang baligo geuning. Beri ngolo ka ibu beas 2 kilo, duit 100, minyak saparapat. Nah Ustad apa nitipna diurang. Bikeun geuning ka ibu-ibu 2 bulan ka tukang, ai pas deuk milih ibu poho deui saha nu mere teh cenah. Sabab kertasna aya 5, kurumuy we si komeng, nada eta nu dicoblos. Aduh, ampun, ieu pohoan kanu mere. Atuh ayeuna teh sia teh stres, leos ka Cisarua jadi edan. Kahandap make kolor partai, kaluhur make baju baligo, haban we saja jalan coblos. Ari abdi ulah sadosa teuing miluan di tukang coblos. Sajam dikerem di rumah sakit, dianggap nu gelo aya duaan. Kunaon eta lantaran bebela kana kahayang. Hajat lamun melaan kahayang bakal jangar geusna. Asli. Kecuali anu aya, lamun nu aya mah duit loba pek deuk nabu wayang golek ge. Jelema boga pek deuk nabu itu ini ge. Jelema teu boga mah wayana ngukuranan maneh. Drag wayang ditabuh, dangdut ditabuh 100 juta sapeting. Nah ada beres saja tengah huleng di masjid. Cinta kunaon bah, bingung cenah. Cinta nama gejeng bingung, beres hajat seur sametan, kumaha cukuring lebok. Maka jelema nu hade, jelema nu ngukuranan diri. Termasuk dina kahirupan. Tah hadirin kaum muslimin, pun lancek pun bapak ngahitan incuna mun disawang waktu ka tukang ieu budak 8 bulan di kandung gunung ngaran indung. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ripuh ngandung teh, jawaban ibu demi Allah ripuh. Kalbah mana ripuhna nangkuban soksin bitu, nyangigir soksin bahe, nang karak sidikan eungap. Deuk teu eungap kumaha atuh budak karek oge 2 bulan di jero beuteng bebengok bapa geus ena lalangit. Heuh menerkeun kenteng. 120 poe kun payakuna Allah ditiupkeun. Jodoh pati bagja cilaka geus ditangtukeun. Kuring oge ku Allah geus ditakdirkeun. Pedah dumeh kuring ayeuna can nikah tong disiniran. Bisa jadi karena takdirna. Matak paling sabel lamun kauleman sesalaman jeung panganten abah-abah di tukang tad iraha deuk nyusul. Hari hiji waktu Allah Maha Adil maot tatangga abah eta datang cek kuring bah iraha deuk nyusul. Kuat ngamuk si eta. Ngaran takdir jelema pamoal bisa dihalangan. 1000 jelema ngahalangan